Kulisi jeung Mang Wardi geus anjog ka gardu ronda. Si Horeng di gardu meuni jempling pisan teu aya sasaha. Nampok itu Kulisi meuni gugulunuk. Bagian pike saha ayeuna teh Mang Wardi? Tanya Kulisi. Duka atuh Paici. Atuh Paici manawi nu langkung terang. Lantaran Paici sanes anu ngabagi tugas ronda teh. Tembal Mang Wardi. Nya bener. Uring poho. Ayeuna teh malam naonnya? Kulisi nanya deui. Malam Jumat Paici. Oh bener-bener ayeuna teh malam Jumat. Mun teu salah mah giliran si Udin jeung si Ocid Mang Wardi kamarana eta jalma teu tanggung jawab pisan, cek Kulisi. Manawi teu lalu deungeun pada sok diganggu bae ku riwa Paici panginten, tembal Mang Wardi. Heueuh da parorangan kabeh oge eueuh nu sahijieun, cek Kulisi terus gugulunuk. Mang Wardi teu ngomong deui tapi katempok ku ciwas-ciwas. Heueuh da sarua jeung Kulisina oge borangan. Sika bae heueuh. Omongan Mang Wardi aya nu kadengean ku Kulisi. Ngomong naon Mang Wardi? Kulisi nyureng. Mang Wardi nyerengeh. Henteu Paici. Beu cuang tabuh kentrongna supados jalmi-jalmi enggal karumpul. Tembal Mang Wardi rada ulung ngahelengeh. Nya atuh sok Mang Wardi tabuhna. Mang Wardi teu ngajawab. Tuluy leumpang ngadeukeutan kentrong rek ditabuh. Ari Kulisi ngajangjang rada jauh. Ngorosak keur kitu kadenge aya nu ngorosak. Padahal mah teuing ucing teuing naon. Kulisi leuwas bretek. Maehna lumpat ngadeukeutan Mang Wardi. Ari Mang Wardi oge jadina kabongor leuwas. Refleks maehna ngalih ka tukang bari jeung leungeunna bareng ngaheumbatkeun tatakol kentrong. Barang yang kitu Kulisi datang atau bletak. Parang Kulisi jadina teu kahaja katakol ku tatabuh kentrong. Koak Kulisi ngagoak. Aduh, si acurig. Cek Kulisi bari nyakelan tarangna tuluy nyarekan Mang Wardi. Ari Mang Wardi naonan kalana kol ka kuring. Cek Kulisi rada ambek. Hapunten Paici, atuh da Paici na aku naon ngaruaskeun kuring. Sugan teh hayar riwa. Tembal Mang Wardi rada mesem. Kulisi era teu ngomong deui. Geus gua tabah kentrongna Mang Wardi lah. Kulisi mengkolokeun omongan. Mang Wardi teu ngomong deui, tapi barang rek ngayunkeun deungeunna nabuh kentrong teu ujug-ujug cirihil kadenge sada aya nu cicirihilan. Sorana meuni tarik pisan mata kukurayeun. Atuh Mang Wardi jeung Kulisi meuni luas pisan. Saking kuswakna bertak Mang Wardi langsung lompat bari jeung ngalungkeun tatabuh kentrong ka tukang. Barang jeung kitu Kulisi oge lompat atuh bertak tatakol kentrong teh ninggang deui kana parang Kulisi. Kuak Kulisi ngagoak deui bae. Aduh, kaleyang Kulisi kekeleyangan rek labuh. Untungna maehna guat muntang kana tangkal. Labuhna teu jadi. Keur kitu cirihil kadenge deui sora anu cirihilan. Ayeuna mah kadengena sada deukeut pisan. Red Kulisi ngalieu ka tukang porang breh teh katempo aya makhluk dikasieun buk ngarumbay bebeutna rata irungan. Ari siki matana siga anu mebes ka jero. Eta makhluk katempo ka kalayangan siga anu rek nyamber kana awak Kulisi. Wah, Kulisi ngagoak deui tulung-tulungan bari ngapletak lompat. Tolong, jurit, tolong. Cek Kulisi bari terus lompat mani notok-notokeun maneh ngudag Mang Wardi anu geus aya di hareup. Mang
Wardi jeung kulisi terus lelumpatan ti bawaranting dituturkeun ku Ririwanyi Rukmini anu kakalayangan bari jeung ciciri hilan teu eureun-eureun. Atuh geus teu kabayang kumaha soakna Mang Wardi jeung kulisi. Duanana lumpat mani sagala ditabrak kubrag labuh tuluy harudang deui. Nempok itu jurig Rukmini siga nu ngahajakeun ulinan terus kakalayangan bari ciciri hilan di saluhureun eta jalma nu duaan. Hiji waktu kubrag Mang Wardi labuh lantaran sukuna ditajong kana akar. Atuh kulisi anu lumpat satu kaleuna oge jadina kabawa labuh. Lantaran suku marehna jadi tikait karena suku Mang Wardi anu geus ngajoprak ti heula. Duanana jadina katempo patumpang tindih. Ririwanyi Rukmini siga nu ngarasa bungah pisan bari kakalayangan putar-putar salahureun Mang Wardi jeung kulisi ciciri hilan siga nu bungah pisan. Ampun juragan jurig, ampun, cek kulisi bari nunggupan huluna. Hari Mang Wardi nu aya di sahandapeun kulisi buru-buru hudang, awak kulisi disigeung ku maehna. Kubrag kulisi labuh nangkarak, Mang Wardi buru-buru hudang rek ngabrebet kabur deui. Tapi kuat ditubruk sukuna ku kulisi, atuh Mang Wardi labuh deui nang kobak. Giliran kulisi nu hudang tuluy luncat rek kabur, tapi buru-buru ditubruk deui ku Mang Wardi. Beunang pisan sarungna, kubrag kulisi ngagobrag, tapi buru-buru hudang langsung lompat deui. Ngan hajakal sarung nu dipakena lesot lantaran dikiat ku Mang Wardi. Tapi kulisi geus dimeureuseha kana sarungna. Antukna mah maneh lumpat bari jeung lutad-latad. Cirihil jurig Rukmini ciciri handai. Siga nu ngarasa kagugu nempo kalakuan kulisi anu kabur boboloyon teu make sarung teu make calana. Ari Mang Wardi anu geus ngarasa soal kasida geus teu kuat deui hudang, awakna leuleus turna karasa nyoroncot. Keur kitu Ririwanyi Rukmini katempo nyirorot ka handap tuluy nangtung hareupeun Mang Wardi, tapi sukuna teu napak. Dua leungeunna ranggah siga nu rek nyekek beuheung Mang Wardi. Katempo kuku-kukuna meuni barencos sareukeut pisan. Nempok itu Mang Wardi beuki ngarasa soak pisan. Kadenge maehna ngomong ampun-ampunan. Ampun juragan jurig, ampun. Kuring ulah dipahala, sing karunya ka kuring. Kuring mah boga anak hiji-hijina, lamun kuring parastra saha nu rek ngurusna. Sing karunya ka kuring juragan jurig. Cek Mang Wardi siga nu sasadu. Ngadenge Mang Wardi ngomong kitu, Ririwanyi Rukmini nu tadi narek nyakek Mang Wardi ngadadak eureun. Pok eta Ririwa ngagerentas dina hatena. Ieu manusa meuni nyaaheun pisan ka anakna, sedengkeun raga anakna dipake ku aing. Aing jadi teu tega lamun kudu mateni ieu manusa. Mending aing neangan mangsa baya nu sejen, cek gerentas Ririwanyi Rukmini. Geus kitu mah Ririwanyi Rukmini tuluy ngalayang deui ka luhur. Teu tulus mahala Mang Wardi. Ari Mang Wardi sorangan sanggeus Ririwanyi Rukmini indit deui, manehna mah kalah ngulahe kapiuhan. Cag urang tunda heula. Tuturkeun heula kaayaan kulisi anu kabur ti babaranting bari jeung bubulucun teu make calana. Saking kusieuna kulisi jadi ngarasa linglung rek balik deui ka imahna tapi ngaradak poho deui jalanna. Antukna maehna kalah putar-putar teu paruguh neangan imahna tapi tetep bae teu kapanggih. Ari soror Ririwanyi ciciri hilang kadenge ayeuna mah rada hawar-hawar. Sada lumpat ka belah kidul ngajauhan manehna. Ari kitu mah rasa sieun kulisi rada ngurangan. Reg maena eureun di hareupeun hiji imah. Napasna haeho bakat tinggal capek. Najan gitu maena can sadar. Bubulucun teu make sarung-sarung acan. Aduh, dasar hulu jurig haram cadol. Aduh, badan bener-bener nyiksa ka aing. Cek kulisi bari haeho. Aduh, nah dia aing buat bawa segala jalan ka imah sorangan. Ieu kabeh gara-gara jurig haram cadol. Cek kulisi deui.
Kayak gitu kadenge suara anjing babaung ti kajauhan dibarengan ku ngaguruhna suara angin di Jomantara. Rei bulu unduk kulisi karasa murinding deui. Panonna curang sileung pok ngagarentes deui dina hatena. Daripada aing ditewak curig, mending aing milih heula nyiruruk di imah eta. Mun teu salah mah eta teh Imah Mang Sarkim. Kedoran bae ku aing pantona lah. Cek kulisi bari terus lempang incik nguru ka panto hiji imah anu aya teu jauh di hareupeuna. Dalila kulisi geus aya di hareupeun ieu teh imah. Cat mahina naik kana golodog tuluy lempang ngadeukeutan panto. Dor kadenge kulisi ngagedoran panto. Adi di jero imah Mang Sarkim katempokeun ngagolar dina anggona. Lantaran ti beurang mula awakna karasa panas tiris. Ari Cionih pamajikanna kakarek rengse salat Isya. Barang ngadenge pantona sadaya nu ngagedoran, duanana ngarasa kaget. Saha eta mana sadaya nu ngagedoran panto geuning? Tanya Mang Sarkim ka pamajikanna. Duh ka atuh saha? Tembal Cionih. Sora panto kadenge deui di gedoran, ayeuna mah kadengena sada aya nu bakau kongkoh. Mang Sarkim, Cionih, buka pantona tulungan kuring. Sadana mah kulisi geuning. Jika ditu buka mana? Cek Mang Sarkim nitah pamajikanna muka panto. Cionih nangtung, muka-mukena tuluy lempang, tampi katempo siga nurunda gandeg. Ari panto terus kadenge di gedoran beuki tarik. Saha di luar? Sama muka panto, Cionih nanya heula. Kuring kulisi. Nah abet ngahesegeun pisan muka panto bae ge. Tembal kulisi geus teu sabar. Mohon antasan sok da peji. Cek Cionih. Geus kitu mah tuluy Cionih lempang ka hareup. Sanggeus anjog ka hareupeun panto, tuluy panto dibuka reket. Bray, panto muka. Barang bray pulus kulisi asup. Tuluy pantona langsung ditutupkeun ku kulisi bari kumaehna sorangan ditulakan. Ari Cionih tangtuna bae kaget, komo barang nempo ka handap katempo kulisi teu make sarung teu make calana. Atuh jerit Cionih langsung ngajerit. Cek Cionih bari nutupan panonna. Kulisi kaget ngadenge Cionih ngajerit kitu. Ari kulisi mah kaget kitu teh sieun kulantaran Cionih ngajerit bisi kadengen ku riwa. Sieun engkena riwana datang ka imah eta cek pikirna. Atuh kulantaran sasa atuh grep bae Cionih teh langsung dibokem sungguh ku kulisi. Ari di pihak sejen Mang Sarkim oge reuas kadengen pamajikanna ngajerit kitu teh. Ba, aya naon eta si Cionih? Cek Mang Sarkim bari maksakeun nguliang udang tuluy lumpang keluar rek tempo pamajikanna. Barang anjog ka hareup atuh Mang Sarkim meuni carangap katempo pisan kumanehna pamajikanna keur ditangkep sungutna ku kulisi bari jeung kulisina teu make sarung teu make calana. Atuh Mang Sarkim langsung boga sangkaan teu bener bae disangkana kulisi rek ngaguna sita pamajikanna. Kurang ajar. Dasar kulisi kejul sugan sia. Kalah ngadondek ngaguna sita pamajikan aing. Cek Mang Sarkim ambek red kenapa pentung anu aya di jero imahna kot dicokot tuluy teu amta parah deui habak kulisi di pentungan sirahna. Atuh kulisi meuni gogoakan bari jeung nyekelan sirahna. Aduh ampun nah ieu naha kuring digebugan naha. Montor ampunan sia. Wani-wani sia yang ngaguna sita pamajikan aing. Dasar kulisi kejul sia. Cek Mang Sarkim bari terus mentungan kulisi teu eureun-eureun. Kulisi terus ampun-ampunan tapi ku Mang Sarkim terus digebugan. Lantaran teu tahan digebugan antuk ramah kulisi buru-buru muka ditulak panto tuluy penumpang bertak kabur deui. Ku Mang Sarkim tadi nama rek diudag tapi kabur dicaram ku pamajikanna. Cag urang tunda heula. Caturkeun Pak RT jeung Pak LB anu keur nungguan Amusuri
nu disangka kumaranehna mah riwa. Harita Ambu Suri masih kena kapiohan lantaran dibanjur ku cai kalomberan nang mawati aki Jumat teh. Pak RT jeung Palebe karasageun lantaran kulisi jeung Mang Wardi anu ngomong norek ngangkir jamal-jamal lembur sampai ka ayeuna duana ge can datang keneh. Eta kalakuan kulisi jeung Mang Wardi kabarana heula atuh nya. Geus laki can mol-mol keneh Palbe. Cek Pak RT. Moal ka ari mah meulah kitu. Cek Palbe malik nanya. Teu ingat tuh. Teu baru karasaan pisan jelema teh. Urang duaan ngadon diplak di dieu. Cek Pak RT deui. Keur kitu cungung kadenge sora anjing anu bebaung dibarengan ku nguguruhna sora angin nu gelebug. Tuluy disusul deui ku sora awewe anu seuri meni cicirihilan mata kukurayeun. Atuh reuy bulu punduk Pak RT jeung Palebe jadi karasa maruringkak. Aduh Pak RT eta geuning aya di wadatang deui. Kudu kumaha ieu urang? Cek Palebe bari curang sileung sieun. Tenang Palebe tenang, ulah sieun. Pan aya dua lodong keneh cai kalomberan anu nang ngarancahan aki Jumat. Beuh cuang cokot hiji ewang. Tembal Pak RT jeung bari manehna ge katempo curang sileung sieun. Tuluy duanana leumpang jaroko cai kalomberan dina lodong anu disimpen dina hanapeun tangkal cau. Sora anu cicirihilan beuki asa kadenge leuwih deukeut. Pak RT jeung Palebe katampong ngagibrik bakat ingkusieun. Ari sora anu cicirihilan ayeuna mah geus kadenge leuwih jelas deui siga aya dina saluhureun sirah maranehanana. Pak RT jeung Palebe nenggak ka luhur. Ana breh teh aya makhluk dikasieun anu keur kakalayangan di luhureun sirah maranehanana. Nampok itu Pak RT jeung Palebe jadi poho di tembah wadi peutak lompatan bari ngalalungkeun lodong cai kalomberan. Pas kabeneran teh beunang deui kana awak Ambu Suri anu keur kabeneran ngulisi kreh udang. Atuh antuk nama Ambu Suri anu kakarek kreh udang ge jadina ngulahek deui kapiyuhan. Ari Pak RT jeung Palebe terus ngabreng-breng lumpat. Kurerewa Nyeruk Mini tadi antepkeun. Tuluy ngalayang udag bari kadenge cicirihilan meni tarik pisan. Tolong, jurik, tolong. Cek Pak RT jeung Palebe bari terus lompatan meni notok-notokkeun maneh. Sora Pak RT nu tulung-tulungan jeung sora julik anu cicirihilan kadengeun ku Bantar anu aya di masjid karek anggeus salat Isya. Kadenge kitu Bantar kaget. Astagfirullahaladzim. Tetela bener di lembur ieu teh geuning teu aman. Diganggu ku sabangsaning makhluk halus. Astagfirullahaladzim. Cek Bantar tuluy jeung nangtung lempang kaluar. Sanggeus aya di luar, Bantar terus ngadedengekeun ti mana datangna sora. Akhirna mah kadenge jelas nu tulung-tulungan jeung cicirihilan teh sadana ti belah kidul. Geus kitu mah berengbeng Bantar lompat muru ka datangna sora. Malik deui kana kayaan Pak RT jeung Palebe anu kudu lompatan di udag-udag ku Rerewa Nyeruk Mini. Lila-lila duanana geus ngarasa leuleus teu karuateun deui lumpat. Ayeuna mah kubrag manehanana pada ngajoprak dina taneuh. Nempok itu Rerewa Nyeruk Mini kadenge cicirihilan deui meni tarik pisan. Terus sieut eta Rerewa katempo nyerorot rek nyamber awak Pak RT jeung Palebe. Tapi can ge eta dengan Rerewa anjaukan awak Palebe jeung Pak RT ujug-ujug wus. Aya hiji cahaya bodas anu nyamber kana awak eta Rerewa. Jerit eta Rerewa ngajerit tarik pisan. Ampun, panas. Cek Rerewa Nyeruk Mini katempo awakna macang cedak nabrak hiji tangkal. Kur sapada harita tangkal anu katabrak ku awak Rerewa Nyeruk Mini langsung kurung kaduruk. Teu lila, slek
katempo bantar geus nangtung di deket Palabe jeung Pak RT anu keur pada ngajoprak. Giler gede wanyiruk mini matana gulal giler siga nu ambek. Mitra Budaya Sunda Pandendengan sadayana manawi sakitu heula dongeng Sunda anu judulna ditagih Pati Kuriwa bagian ke-32. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipedar ku Pribados. Hapunten kakirana mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.